Dina mangsa perang kemerdekaan RI hiji aya pasukan TNI nu kungsi bajuang babarengan khususna jeung masyarakat Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Eta pasukan teh disebut pasukan setan nu dipimpin ku Kapten Mahmud Pasa. Desa Pamulihan kungsi jadi markas komando Kompi Mahmud Pasa nu nampa jujuluk pasukan setan teh. Ceuk sakaol pangna disebut pasukan setan kusabab tangguh dina ngayonan musuh pasukan tentara Belanda. Ieu pasukan dipiwanoh pinter yeun taktik perang gerilya. Teu matak heran lamun tentara Belanda ngimir dina nyanghareupan eta pasukan teh. Teu rek ngimir kumaha kusabab pasukan setan salawasna sayaga boh beurang beuh peuting salian ti kitu dina mangsa perang pihak tentara sok karoroncodan. Kawas dina hiji kajadian pertempuran pasukan Mahmud Pasa kungsi nyita 250 peluru jeung nembak tentara Belanda nepi ka tatuna. Sumber buku Perjuangan Rakyat Kuningan Masa Revolusi Kemerdekaan.